serius di sawarga Maniloka. Sawarga Maniloka ingeng kayana bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir maesa gandrung. Kawasan di muka ngagolak para widadari pating jarit para buat dewa pating karoceak. Tanah ditinggali dina kaca trenggana kuyang otipati jagat nata raja Triloka sing horeng anu bakal lebet ke sawarga ternyata dawala atuh ya otipati jagat nata raja Triloka ngutus yang narada ugi sedanten ulah dia bala tamtama durantaka para dewa bikin ngahadang di dawala supaya tulu mebet ke sawarga Maniloka. Allah Allah, hei para dewa, wayahna urang keluar lawang selamat tangkap hadang sinawala ulah nepi ka asup ka sawarga Maniloka. Campelak sinawala make jeung asup ka sawarga. Siapa benar? Batara Indra Saking Tenjomaya. Capelak sidawala makering asup ke sawarga Maniloka. Tempat suci. Benang dicarek syukur teu benang dicarek digebruskeun ku aing kana kawasan teu dibuka. Awas ya. Siapa menang? Sapa Batara Brahma Saking Duksi negeri. Dewasana. Aing dewasana sidawala wani-wani asup ka sawarga dituluk poe dewasana aing caplak kasedan bangsat. Siapa benar? Batara Bayu Saking Panglawu Dewa Angin. Mau mataku malasa kukusi moga kaya ayana sama hari Benang dicarek disapu ku aing angin barat kaliwawa. Aing dewa angin aing. Dewa Bayu aing. Awas ya. Allah, hei para dewa, gas kumpul. Mangga urang sasarangan macam Tuhan senia kagungan. Tuh gening tingali sidawala geus ngurunyung ka dieu. Ai. Rentang-rentang sidawala nanaonan ieu mangkeluk teh. Make jeung wani-wani rek asup ka sawarga Maniloka kasih kurang ajar. Nimulkeun bencana di sawarga Maniloka. Euy, Tingali dewa nu kareg-reg gitu. dawala. Aing mah keung dawala. Cicing kumakuring cicing mah hayu we tuturkeun. Teu kumaha sia we aing tuturkeun maneh dawala.
Balik siap balik. Balik. Tanya hoa dewa sana. Hei dewa naon terus gitu teh. Galak dewa. Bagea dawala. Mohon atuh pulang. Naon ajan ka dieu? Hei lah. Tong dicacana abdi mah dewa. Upami bade digebruskeun kana kawacan dari muka maupun adi we. Aya nu leuwih jago kitu we sieun. Asa eta mah. Ongko boga murid wir yang wir wah uluk situ. Leuwihnya beja era uluk situ. Dua ti sia nu nyaho ieu rahasia. Awas mun beja-beja. Moha. Sing bisa koreksi diri tekadu tentu berbudi tunggu tipu hati-hati sangkan boga agen diri Dipanjang dunungan seeras Sunda di Banjaran seeras Sunda di Baros seeras kumpani di Baros mah kumpani perjuangan nu baheula perjuangan nu baheula tong peunang dijajah deui geuninganna dijajah-jajah deui Jawa Tengah Jawa Wetan batasna kali-kali serayu ngiring abingah selamatan mukia musrah ayu mukia musrah ayu Tadi beneran pikir pikir abdi kerataki mursok asa kasuat-suat geuninganna sok asa kasuat-suat agam eta handelema di bantul agan
ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri para dewa kaget kasumpingan ieu dawala anu kaya anana teneng ludeng nirahangan tiga Allah dawala maneh teh teu apal yang asup ka sawarga teh aya tata krama mah hiji jalma anu geus biksu-biksu ari jalma anu geus biksu-biksu teh nyaeta jalma anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusahaanna kaduana jalma anu bisa asup ka sawarga teh nyaeta teu bisa make raga badag tapi kudu make raga lemes katiluna anu menang-onangan ti dewa lamun ngarumpak kana eta pakem asup ka sawarga nimulkeun bencana di sawarga Kawah Chandra dibuka ngagolak kaya anak sawarga ingeng para widadari pating jenerit para dewa pating karoceak dawala sabab maneh rek asup ka sawarga maniloka ukituna wayahna anjeun ayeuna kudu mulang deui ka marcapada sabab anjeun teu aya izin ti para dewa nimulkeun bencana di sawarga gitu dawa Allah